Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal ihwatu fillah rahimakumullah. Sahabat Asyifa, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, sahabat Nasipa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti payun hayurang sami-sami panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Oge salawat sareng salam pamudah-mudahan dilimpah curahkeun ka panutan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge tilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, ka orang sadayana selaku umatna, pamudah-mudahan orang sadayana kengi syafaatul udma jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat sifat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pangitan sim kuring nyarengan Kang Anjay dina dinten Rebo bada asar sakumaha biasa pangitan sajam lemina nyarengan sahabat Rasipa. Mudah-mudahan sahabat Rasipa sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat Rasipa sadayana nu dina danget ayeuna nuju teu damang urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan didamangkeun deui sakumaha barabi hari. Anu nuju leleson, nuju istirahatna, anu nuju barang tuangna oge sajabina mudah-mudahan sadayana aya dina salalamina aya dina kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sahabat Asyifa panginten sim kuring ngemutan ka sahabat-sahabat Asyifa sadayana anu menuju ka Tonggo atau nepi menuju ka Subang kotanya panginten ayeuna musim hujan. Wayahna panginten sahabat Asyifa sadayana anu ngagaduhan kendaraan roda 2 atau nepi roda 4 ku supados hati-hati pangintennya margi jalanna panginten lumayan rada resak. Ukituna panginten sahabat Asyifa sadayana berhati-hati jalan, ngutamakeun keselamatan margi panginten sahabat Asyifa sadayana upami henteu ayeuna rek iraha da geuningan panginten sahabat Asyifa di mana tos kajantenan mah nya hanjakal gitunya. Ku kituna panginten sahabat Asyifa jagi atanapi berhati-hati selama di perjalanan. Mudah-mudahan panginten sahabat Asyifa sadayana anu nuju di perjalanan urang doakeun mudah-mudahan salamet sampai tujuan. Oge anu dicita-citakeunana atanapi nuju tujuna mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sahabat Asyifa sadayana Kang Anjay panginten nguningakeun ka sahabat Asyifa rehna alhamdulillah dina danget ayeuna program One Day One Ayat nya tos booming panginten tos pada terang sadayana rehna Kang Anjay dina danget ayeuna ngagaduhan program One Day One Ayat. Ukituna panginten sahabat Asyifa bilih aya anu bade ngiringan setoran hafalan Quran One Day One Ayat mangga kasim kuring diantos panginten dina wengian malam Rebo sareng wengian malam Sabtu ba'da maghrib. Nah kanggo saha cenah kanggo saha wae mangga eta mah sahabat Asyifa bade murang kalih mangga bade anu tos sepuh ogenan ponnya kitu teh sawios-wios. Nah kituna panginten sahabat Asyifa sadayana kumaha cenah administrasina teu aya administrasi mangga we dongkap ka rompok Kang Anjay di madrasah Villa Quran Darul Anwar. Eta panginten informasi ti Kang Anjay. Ku kituna panginten bilih aya sahabat Asyifa sadayana anu bade tumaros atanapi masih kene penasaran hoyong naros-naros mangga di 0853 5333 2123. Nah eta panginten informasi ti Kang Anjay dina perkawis program One Day One Ayat, satu hari satu ayat. Nah sahabat Asyifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pangintennya ayeuna teh tos bade nonamina teh bade mendakan deui sasi Ramadan tos sababaraha panginten sabar sasi deui nya urang teh bade kana sasi Ramadan Rajab Rewah sareng puasa. Ukituna panginten hayu sahabat Asyifa sadayana anu dina danget ayeuna panginten urang catan-catan persiapan kanggo menuju sasi Ramadan nya bekal ruhiyahna gitu nya bekal jasmani atanapi rohanina disiapkeun ti ayeuna hayu urang niat ti ayeuna bahwa Ramadan anu bakal dongkap urang kudah lengkung sae tinimang Ramadan anu sateu acana
gitu nya. Anu saatosna kita hapunten sahabat asih pasadayana. Nu salajengna panginten sahabat asih pasadayana pon nya kitu deui dina danget ayeuna panginten sahabat asih anu nuju ikhtiar milarian pakasaban gitu nya. Orang doakeun geus sadayana mudah-mudahan dina pakasabanana dina ikhtiarna ku Allah dipaparinan rizki anu seueur halal tul barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat asih pasadayana panginten supados teu nyangkolong teuing kana waktu sim kuring insyaallah dina danget ayeuna aya sababaraha perkawis panginten bade ngajelaskeun atanapi sharing lah gitu nya, supaya kumaha secarana cara-carana meraih kebahagiaan teh gitu kan nya. Aya dina salah sawios hadis Rasulullah SAW, man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikati wa yaghfirullahu dunubahu walau kana misla zabadil bahar wa yajidu halawata ta'an wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Subhanallah. Sing saha jalmi anu ngaraksa ngajaga ngadawamkeun 7 kalimat, 7 kalimat sahabat, fahuwa syarifun indallah anu mana eta 7 kalimat teh mulia mungguh Allah, wal malaikati ponnya kitu deui mulia mungguhing para malaikat, wa yaghfirullahu dunubahu jeung deui sing jalmi anu bisa ngajaga ngaraksa kana 7 kalimat ieu Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa eta jalmi sok sanaos eta jalmi teh ngagaduhan dosa misla jabadil bahri sagede lautan. Jadi saaplak-aplak pangintennya lautan sakumaha eta luar biasa. Dalam hartos sok sanaos eta jalmi teh geuningan loba dosana tapi jalmi anu ngajaga jeung ngaraksa bahkan ngadawam mudawamah kana 7 perkara ieu 7 kalimat ieu mangka ku Allah bakal dihampura dosa perdosana. Wa yajidu halawata ta'at ponnya kitu deui nu satarasna fadilahna jalmi anu bisa ngajaga jeung ngaraksa kana 7 kalimat ieu ku Allah bakal dipendakeun, ku Allah bakal dipasihkeun samrohna tina taat, amisna taat, buahna tina taat, enakna taat. Itu. Naon sih maksudna amisna taat teh? Kieu panginten sahabat. Kieu we ulah jauh-jauhnya. Urang lamun seug tos ngabiasa ngopi, bangun tidur ngopi. Lamun batur mah meureun udud jeung ngarokok meureun nya kitu. Nah, setiap hari eta teh kurang dilakukeun teh sehingga geus terbiasa jeung ngabiasa. Geus ngeunaheun lamun orang hudang sare teh pasti we naon ngopi. 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun bahkan 5 tahun dilakukeun eta perbuatan eta teh geus ngajadikeun kabiasaan meureun. Nah, ketika geus ngajadikeun kabiasaan jadilah eta karakter atanapi watak bahwa tiap pagi bangun tidur kudu aya kopi. Lamun teu aya ngarasa hasim teu ngeunaheun we kitu asa hilang sesuatu gitu nya. Lamun seug urang teu manggih kopi isuk-isuk hudang sare. Nah, karasa nikmatna ngopi ketika orang terbiasa ngopi. Da geuningan sahabat siapa anu teu bisa ngopi mah bahkan anu tara ngopi mah bahkan anu teu resep kana kopi mah nya teu enak we. Tara we gitu. Ya. Nah, disitulah lamun seuk urang terbiasa ngajaga kana 7 kalimat ieu bahkan geus mudawamah, geus langgeng, geus ngabiasa, terbiasa bahkan geus ngajadikeun karakter dina dirina anu 7 kalimat ieu mangka ku Allah bakal dipasihan halawatit taat. Nikmatna taat ka Gusti Allah.
wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan ponya kitu deui samrohna buahna ti jalmi anu bisa ngajaga 7 kalimat ieu teh ku Allah bakal dipasihan kahirupanana jeung maotna kaayaan khairon kaayaan sae. Selama hirupna eta jalmi ku Allah dikasihan sae we. Ku Allah dipasihan sae. Jeung dia anu ku Allah dipasihan sae selama hirupna teh teu saunggal sakabeh jalma anu hirup di alam dunia ku Allah dipasihan kasaean henteu. Hanya beberapa orang saja, hanya orang-orang yang dipilih ku Gusti Allah bahwa eta jalma teh sae. Allah ngadau dina Al-Qur'an wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sing saha jalmi anu dimaksud anu diseja ku Gusti Allah teh ka eta jalmi teh kana kaalusan hirupna bakal alus rek hirup atanapi dina poe kiamahna gitu nya di alam akhiratna, maka yufaqihu fiddin ku Allah teh bakal dingartikeun dina masalah agamana. Digampangkeun neangan agamana. Contohna panginten sahabat Asyifa sadayana ulah jauh-jauh karena ilmu itu, ilmu ieu, ilmu wudu, ilmu zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, kumaha carana itu carana ieu, masalah fikih teu kudu kana eta. Deukeut we heula. Ngong adan Allahu akbar. Adan tah. Adan sapoe sabaraha kali? 5 kali. Cik yufaqihu fiddin di dieu teh anu ku Allah bakal dibere ngarti dina masalah agama teh tes we heula eta hiji. Kira-kira urang lamun ngupingkeun adan, posisi urang di mana? Hiji, apakah urang teh masih bergelut, masih beraktivitas? Rek maculna, rek di kantorna, rek laladanganna, erek ituna, rek ieuna, atau urang teh begitu adan teh langsung ngambil sarung, kopiah, baju, wudu terus ka masjid. Atau memang orang ketika adan teh urang geus aya di masjid. Nah, disitulah yufaqihu fiddin. Jalmi anu dingartikeun dina masalah agamana ku Allah. Hirup di alam dunia teh enteng we dina kahadian teh. Sagala enteng. Gitu. Aya karumet karuwet kasusah jeung sagala rupana. Aya kasibukan sagala rupa keur itu keur ieu, ngadenge adan mah leos we. Ka mana? Ka masjid. Ka masjid, wudu, salat. Nah, itu wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bisi urang sahabat Asyifa hayang ku Allah dibere kaalusan, dibere alus hirup di alam dunia. Nah eta catatanna hiji. Naon? Yufaqihu fiddina kumaha dina diri urang aya henteu ngarti dina agamana. Ngong adan lohor masih keneh macul, masih keneh ngobrol, oh ku Allah teh meureunnan teu dibere ngarti eta jalma. Teu diperhatikeun ku Gusti Allah na ge. Cik kira-kira urang hayang teu sapertoskeun kitu. Naudzubillah summa naudzubillah himin dalik. Wa yakunu hayatuhu khairan wa mamatuhu khairan. Sing saha jalmi anu bisa ngajaga ngaraksa bahkan mudawamah kana 7 kalimat ieu, maka ku Allah bakal dialuskeun jejak kahirupanana di alam dunia, pon nya kitu deui jejak kahirupanna di mana? Di akhirat. Aduh jadi penasaran gitu nya sahabat Asyifa sadayana. Insyaallah panginten sahabat Asyifa urang bahas nya ieu nu 7 kalimat ieu panginten engke santos